Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya puji sareng syukur urang panjatkeun ka Gusti anu Maha Kawasa, anu parantos maparin rahmat sareng kasehatan ka urang sadaya. Dina waktos ieu urang tiasa patepang rai di alun-alun Purwakarta dina acara pasanggir Jaipongan tingkat SMA. Salawat miwah salam mugi tetap kalimpakeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, sareng ka umatna. Mugi ya urang sadaya menang ke syafaatna nepi ka yaumil akhir. Hadirin nu dipika hormat para camat, para kepala sekolah, sareng guru anu tos ngiring ngadukung kana ieu acara. Para siswa SMA sakacamatan Purwakarta anu janten pamilon pasanggiri ayeuna, sarta sadaya tamu undangan anu tos kersa hadir dina ieu acara anu mulia. Hadirin sadayana anu kusim kuring dipika hormat, pasanggiri Jaipongan ieu teh henteu saukur acara hiburan mungkul. Ieu mangrupakeun ajang pikeun ngalestarikeun budaya urang sorangan. Pertamina seni tari Jaipong anu asalna ti Tatar Sunda. Ku ayeuna pasanggiri kieu urang sadaya tiasa ngareketkeun rasa kareueus kana budaya lokal, sarta ngajaga sangkan henteu kageser ku budaya luar anu kiwari beuki loba asup ka kahirupan urang. Salian ti eta, pasanggiri ieu jadi panggung pikeun para nonoman urang sadaya, khususna siswa SMA, pikeun mintonkeun bakat, kreativitas jeung kaparigelan dina widang seni tari. Mugi ya ku ieu kesempatan lahir generasi ngora anu henteu ngan saukur pinter dina elmu pangaweruh, tapi oge miboga rasa cinta jeung tanggung jawab kana budaya sorangan. Simkuring miharep kalayan diayakeunana pasanggiri Jaipongan tingkat SMA ieu tiasa nyumbang kana nguatkeun identitas budaya urang. Jadi panyemangat pikeun nonoman sangkan tetep mika cinta kana budaya sorangan. Sarta jadi bekal pikeun nembokeun yen budaya Sunda teh boga ajen luhur anu tiasa dipika resep ku balarea. Hadirin anu dipika hormat, mugi ya pasanggiri Jaipongan ieu tiasa lumangsung kalayan lancar, sareng para pamilon tiasa mintonkeun anu pangsaena. Simkuring ngaturkeun nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngadukung terlaksanana ieu acara, boh ti pamarentah, sakola, guru, oge para siswa. Hapunten upami dina biantara ieu aya kalepatan dina basa atanapi lampah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.